Wilujeng enjing pemirsa, patepang di sareng abdi Najwa Zahra, anu bakal marangan anjeun dina sababaraha menit kaharep sareng nyanyogikeun warta anu paling ayeuna sareng dipercaya. Hiji remaja sareng korban kecelakaan tabrak lari hanjakal palakuna tacan kapanggih nepi ka ayeuna. Urang bakal nyambung sareng lilis nu langsung aya di tempat kajadian. Wilujeng enjing ngalaporkeun langsung ti tempat kajadian di Jalan Raya Bogor. Remaja 17 tahun nu berinisial SA katabrak motor. Pelaku langsung kabur di tempat kejadian. Hayu urang tingali cuplikan CCTV di salah sahiji imah warga satempat. Di nempokan CCTV, identitas pelaku can kanyahoan, serta masih diudag ku polisi. Aya saksi ti warga satempat anu nyaksikeun langsung kejadian tabrak lari. Kumaha kejadian anu anjeun tingali? Tadi teh abdi keur keluar sareng si korban. Ujug di arah ditu teh aya motor nyetireun teh laju pisan. Tuluy si korban teh katabrak ka pentas terus ngagoler. Ujungnya si pelaku teh kalang kabur teu tanggung jawab. Baik, ieu kronologis kejadian tabrak lari di Jalan Raya Bogor. Balik di ke studio, hatur nuhun. Hatur nuhun ka Lili Silvia anu tos ngaliput kronologis kajadian. Sim kuring Najwa Zahra pamit undur diri.